Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng batepang dangu disarangaki. Tangtosna di acara mana nyata dongeng pang lipur kalbu. Alias dongeng pang beberah mana ya pemirsa. Hiburan ya. Mulangkeun katineng ka mangsa zaman kapungkur di mana anu yuswana ayeuna 35 tahun kaluhurnya 35 tahun ke atas tangdosna pernah hiburan atau mirengkeun dongeng-dongeng Sundanya ngadepong painan radio manco dongeng Sunda anu dipedar ku para pendongeng sepuhnya anu ayeuna mah sawareh tos ngarantunkeun. Kitu pemirsa, ayeuna dongengna aya di YouTube tiasa diputeri raha bae oge nya. Pemirsa urang ngeureuyeuh hiji judul panginten bagian anu panungtung ngarengsekeun atawa pinamatkeun nya. Nyaeta pangumbaran. Kumaha atuh tamatna ieu lalakon urang Bandungan sasarangan sakedap deui. Sadecan aki medar dongeng bagian panungtung tina dongeng pangumbaraan ulah hila pamirsa nu nembean manco nembean ngadangukeun mangga di-subscribe wae. Ditoe palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan para subscribe, like, komen, uga nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna sehat lahir sinareng batina dijembarkeun manahna digambilkeun rezekina oge ditebihkeun dina balaina amin amin ya robbal alamin. Urang keur deui pangumbaraan bagian anu panungtung ngarengsekeun parsamakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Poe-poe saterusna Ramdan giat digawe di Yayasan Lady Diana. Malah gawena teh leuwih rancage leuwih giat tinu sejen sabab Ramdan meh remen ngalemur. Manehna nyoba nyibukeun diri pikeun miceun kalangkang iis anu tetep wae remen datang nembongan. Atuh kumaya jeung Rudi tetep dijangjeruhkeun ka Sinta. Ramdan ge ayeuna mah lalaunan muka hatena pikeun kehadiranna Sinta. Ramdan ngahaja datang ka ulang tahunna Sinta bareng jeung Maya sarta Rudi. Malah mere kado sagala pikeun Sinta. Sinta anu ti mimiti panggih ge geus cop hatena ka Ramdan kacida bungaheunana nemposi ke Ramdan anu rubah ka manehna. Poe ka poe, hubungan Ramdan jeung Sinta teh tambah raket bae. Ayeuna mah remen jalan-jalan bareng ka taman, tempat wisata atawa ngan sauku dahar bareng di restoran atawa di kafe. Ramdan nyingkahan kafe atawa bar anu aya live musikna sabab sieun hatena kasuat deui. Poe harita Ramdan jeung Sinta janggian lalajo film di bioskop. Manehna ngahaja hayang nonton film Indonesia di London teh ukur aya hiji bioskop anu sok muter film Indonesia. Eta ge ku pedah anu bogana teh urang Bandung anu boga pamajikan ka urang London. Ramdan manco ngabandungan film nu keur diputer. Ari Sinta mah tidak tadi ukur neuteub beungeut Ramdan anu kasep. Ragamang lalaunan ramo lentikna ngaragamang kana leungeunna Ramdan. Ramo Ramdan dirames tuluy manehna nyaranekeun sirahna kana dada Ramdan. Ramdan malik neuteub ka Sinta nu diteuteub tanggah bari meureumkeun panonna. Ramdan surti naon kahayangna Sinta. Manehna ngadeukeutkeun bibirna kana bibir Sinta anu beureum ambu cuy.
Tapi ngadadak bayangan Iis ngolebat tina kongkolak panon Ramdan. Ramdan mundur deui bari ngusap beungeutna. Sinta beunta katingali aya rasa kuciwa dina sorot panonna. Nepi ka film terengse duanana ukur caricing bae. Barang kaluar di bioskop turun salju. Memang harita teh geus asup kana usum salju. Sabab geus awal bulan Januari. Sinta ngahodot ketirisan sababeneh nama teu mawa jaket. Ramdan nyamperkeun ngusapan tak-tak Sinta tuluy ngudar mantelna dipakekeun ka Sinta. Hatur nuhun Dan, cek Sinta ka Ramdan. Manehna masih neudeun harapan ka Ramdan sabab karasa aya keneh perhatianana ka dirina. Genep bulan ti harita. Ramdan kapake pisan gawena ku yayasan teh, malah manehna ditawaran pikeun jadi pagawe tetep di yayasan Lady Diana. Tapi Ramdan nolak, malah manehna minta idin pikeun mulang ka Indonesia. Alasanna mah hayang ngawangun desana oge karunya ka Ambu Sulasi anu nyorangan wae ngurus sakola. Ramdan oge geus bebeja ka Sinta oge ka Rudi jeung Maya yen manehna teh rek mulang ka Kuningan dina waktu 2 poe ka hareup. Isukna Ramdan beberes barangna anu di kantor sekalian pamit ka urang kantor. Tapi geuning kantorna teh sepi teu aya sasaha atuh. Sanggeus beberes mah Ramdan teh kuda giru balik ka imahna Rudi. Barang muka panto imah Rudi, surprise, 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 surprise. Di tengah imah geus ngariung, loba jalma. Si oreng teh batur-batur kantorna aya kabeh di dinya. Mere ucapan salamet bari ngayakeun pesta perpisahan bikeun Ramdan. Nuhun Rud, cek Ramdan ka Rudi sabab nyangka eta teh pokalna Rudi. Ulah ka kuring Dan, tuh nu boga pokal mah tuh. Cek Rudi bari nunjuk ka hiji awewe geulis anu make gaun warna beureum. Ramdan nyamperkeun ka Sinta. Nuhun ya Sin. Sinta ukur malas ku imut. Oh, everybody toast for Ramdan ya. Cek Sinta bari ngacungkeun gelas minumanna. Kabeh nu hadir ngacungkeun gelas bari reang nemalan po Ramdan cenah, po Ramdan saur manuk kabehan. Rudi ngahurungkeun TV bari nyetel VCD player. Dan ieu teh rekaman testimoni ti sadayana rerencangan Ramdan. Cek Rudi bari terus diuk milu manco kana TV. Anu pertama nolol atawa nongol di TV teh nyaeta gambar salah seorang staf yayasan anu pernah datang ke Kuningan teh. Ramdan adalah sebuah energi, dia tidak pernah menerima kekalahan. Dia orang yang sangat baik dan jujur. Sadayana hadirin keprok aya oge anu nyebutkeun brapo Ramdan cenah. Anu saterusna nongol rekaman Maya. Hai Ramdan, selesai Ramdan teh sobatna Rudi. Mana sobat tukang ngomel teh? Madadak dina jero rekaman muncul Rudi bari cengar-cengir. Dan lamun teu gancang kalonon deui ku kami duaan Ramdan bakal dipaksa ka dieu. Pokona mah kudu kalandeun deui nya. Video rekaman terus muter tepi ka nu panungtung. Dina panungtung nu muncul teh Sinta. Dan kita memang baru ketemu, baru kenal, tapi tahukah engkau bahwa dirimu sudah menjadi bagian penting hidupku? Ramdan Malik netep Sinta nu diuk dina gigireunana. Aya pucuk-pucukannya anu mimiti sirungan deui. Sinta malas ku imutna nu kareueut. Rekaman terus muih.
Dia guru bahasa Sundaku, teman nonton, jalan-jalan, segalanya. Sekarang kau mau pulang dan aku tak siap menghadapi momen ini. Ramdan Malik deui manco kana TV. Tapi jajantung ngadadak keratuk tutunggulan, getihna kawas eureun ngadadak. Panon Ramdan molotot kana layar TV teu ngiceup-ngiceup. Nu jadi sabab Sinta teh ngarekam testimonina di hiji bar live musik. Di satu kangen Sinta hiji awewe geulis bukna panjang galing buntang metik gitar akustik pulas kayas. Make syal warna kayas anu aya gambar ecengan. Kadange genre laguna dina basa Inggris nu hadir di dinya hiji ge teu apal kana eta lagu kajaba Ramdan sorangan. Sabab jelas eta lagu teh lagu cinta manehna jeung eta wanoja anu keur nyanyi. Hiji lagu anu moal bisa pohon ajan tepi ka iraha bae. Sagalana kabayang deui, sagalana kaguar deui. Waktu-waktu anu geus liwat wanci duanana silih pikanyaah kabeh natrat pertela jelas kagambar deui. Dina panungtung lagu Sinta malah cumarita. Dan stay a little longer with me baby. Antosan sakedap jungjunan. Sepertinya seseorang baru saja menyanyikannya. Ramdan ngaleos ka pawon. Ka dapur imah Narudi hatena tagiwur batina teu puguh rasa. Pemirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng terial bukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi kidagara spesial di mana bae ayana anu resep ulah galeuh online atanapi balanja online di Shopee atanapi Lazada mangga. Balanja online tiasa ngalangkungan produk-produk anu dipajang di dongeng Aki. Carana kumaha cenah Aki kantun klik we salah sawios produk anu aya. Nu mana bae mangga pilihan di dinya anu aya seratan Shopee dan Lazada mangga diklik ku pamirsa. Sabarantosna diklik ke pamirsa bakal lebet ka aplikasi Shopee atau Lazada. Tos lebet ka aplikasi Shopee atau Lazada mah pamirsa bebas bari gula galeuh naon bae oge sakahoyong pamirsa mangga. Pilihan wae barang anu dikaresep mangga digaleuh. Pamirsa teu wajib ngagaleuh produk-produk nu aya di dongeng Aki eta mah mung cukang komunitas anu link kanggo lebet ka aplikasi. Bade digaleuh oge teu sawios-sawiosnya mangga teu nanaon sakahoyong pamirsa. Atur nuhun parantos ngarsakeun balanja ngalangkungan dongeng Aki, atur nuhun pangrojongna ku balanjana pamirsa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajikan ieu channel. Hatur nuhun pisan urang keureuh deui dongengna. Ramdan ngahulang sorangan di dapur. Hatena kacida bingungna. Sabab dina hatena ayeuna hadir dua awewe anu sarua gelisna, sarua lenjangna. Keur ngahulang kitu datang Sinta nyampeurkeun ka Ramdan. Sinta cingogo hareupeun Ramdan. Panonna netep kana panon Ramdan pinuh ku rasa deudeuh. Teu aya kalimah anu kedal ti bibirna Sinta, ta bibir nu ambuh cuy teh kawas kembang mawar lalaunan ngadeukeut ka bibirna Ramdan. Sinta nyium Ramdan mani antep kawas anu nganteurkeun sakabeh rasa kadeudeuh anu salila ieu nyang karuk dina hatena. Tapi Sinta ngarasa cintana ku Ramon sorangan. Sabab sakitu dicium manis sapinuh rasa, sapinuh hate. Ramdan teh tetep tiis teu aya galura cinta anu karasa malas kana sambung rasa kadeudeuh ti Sinta. Kalah kapok Ramdan tumanya ka Sinta. Di mana Sinta ngarekam video tadi. Hate Sinta kawas ditojos ku jarum anu panggedena. Ngadenge pananya ti Ramdan teh. Nyeri jeung peurih karasana sabab nyatana Ramdan teh masih inget ka Iis, masih miharep ka Iis. Sakitu manehna manco hareupeuna bari masrahkeun hate sapinuhna. Sinta ngahulang salila-lila bari netep panon Ramdan.
Ditungtung panonna merebai cipanon anu teu katahan deui turun ngecelakan masihan pipina. Tapi Sinta hiji wanoja nu gede hatena, lega batina, manehna sanggup ngorbankeun perasaan dirina pikeun lalaki nu dipika cintana. Pikeun manehna cinta teh hiji pangorbanan. Bisa nempo Ramdan bagja ge pikeun Sinta sarua jadi kabagjaan dirina. Di Cafe Sundanese Crown nomor 12 Regent Street, West London. Ukur sakitu ucapan anu bisa kadal ti bibir Sinta eta ge mani lalaunan. Meh teu kadenge ku Ramdan. Ramdan ngagabruk ka Sinta dua leungeunna nyekelan pipi Sinta bari bibirna nyium tarang Sinta mani lila. Enggal angkat Ramdan. Sinta ngajurungkeun Ramdan titah indit ka alamat eta kafe live musik. Bari sorana tambah dareuda. Ramdan nyium tarang Sinta sakali deui. Tuluy ngaleos init pikeun ngajugjuk ka kafe Sundanese Crown di London Wetan. Di tengah imah Rudi ngudag Ramdan. Ramdan malik manehna nyangka yen Rudi teh bakal ngahalangan di lengkahna pikeun manggihan Iis. Tapi sangkaan Ramdan nyalahan. Rudi ngudag teh sabab nampo Ramdan init teu make jaket. Pake ieu mantel teh dan di luar keur turun salju. Cek Rudi bari makekeun mantelna kana tak Ramdan. Ramdan ungeuk tuluy megat taksi nu ngaliwat, tapi taksi teu aya nu kosong. Ramdan muru ka kios telepon di pentasiun jalan. Manehna neangan nomor telepon Cafe Sundanese Crown di buku koneng anu aya di eta kios. Geus panggih gancang Ramdan muter nomor telepon. Ditungtung telepon hiji resepsionis kafe anu kebenaran orang Sunda ngangkat telepon. Yes, this Sundanese Crown Cafe. Akang orang Sunda sanes, tanya Ramdan. Sumuhun res. Ya sareng sahanya. Abdi Ramdan. Didinya aya penyanyi istri anu namina Iis teu. Pami aya tulung tahan heula nya abdi bade ka dinya. Teu aya Kang, aya ge namina teh Lois. Tapi pami bade ka dieu kedah enggal-enggal margi ieu tos tengah wengi panginten kari lagu anu panungtung. Ramdan gancang nutup telepon tuluy ngabretak lumpat satarikna pikeun ngajugjuk ka eta kafe. Ramdan teh ngaluarkeun sakabeh kamampuanna pikeun lumpat. Untungna jalanan teh sepi jeung lenglang. Sabab harita turun salju ngaririncik. Make syal warna kayas keur siap-siap ngamimitian lagu panungtungna beuting harita. Penyanyi kafe anu geulis teh daya lian nyaeta Iis Silviani. Iis teh salila ieu ngumbara sorangan di London. Manehna ngorbankeun cintana pikeun Ramdan ku sabab nadunan kahayang Sulastri anu ngalarang hubungan manehna jeung Ramdan. Ngahaja Iis ngaku boga kasakit kanker. Supaya Ramdan mepohokeun dirina, supaya Ramdan bisa neangan jodona anu sejen. Atuh Iis ge ngabang balekeun rasa cintana ka Ramdan ku jalan terus jadi penyanyi ti kafe ka kafe. Tibar live musik kabar sejena. Tapi beki remen manehna nyanyi asa beuki tambah sonona ka Ramdan. Sabab Ramdan anu ngamimitian ngagedekeun hatena pikeun wani nyanyi di hareupeun umum di lalajoanan ku loba jalma. Jenring senar gitar ka memetna dipetik. Lalaunan Iis ngagalineng nyanyi mani pinuh ku perasaan hatena. Moal sina indit, moal pernah sina ingkah. Cahaya tina paninengan anjeun. Moal sina indit, moal pernah sina nyingkah. Tiap kebagjaan, sakabeh kasangsaraan.
moal sina indit, moal pernah sina ingkah, cahaya tina panindengan anjeun. Paraosan naon ieu anu sakitu nyatana, mentasan 7 lautan, masrahkeun hirup pikeun anjeun. Taya deui nu can dilakukeun, antosan sakedap jungjunan, nah kersa ngantosan diri abdi jungjunan. Antosan sakedap bae jungjunan, antosan sakedap duh jungjunan anu jadi jungjunan hate. Is terus ngagalineng bari hatena ting serede. Sakitu lilana manehna naliku ngerasa kasono ka Ramdan. Panon nu cureulek teh teu karasa rambisa ku Cimata. Ramdan harita geus nepi ka panto kape, tapi saurang security jangkung badag ngahalangan dina panto. Ramdan hayang asup tapi security keukeuh ngahulag. Awak Ramdan ngalumpuruk sabab tanagana kakuras pikeun dipake lumpat. Kang, ku kuring kudu nepungan manehna. Sabab lamun teu manehna bakal ninggalkeun kuring deui. Manehna pernah kabur tina cintana, dirina jeung diri kuring. Manehna teu apaleun jalan sejen salian ti kabur. Iraha wae manehna boga masalah, nya manehna kabur ti eta masalah. Manehna ngadatangan kuring, ninggalkeun kuring, manggihan deui kuring, tapi indung kuring teu panuju, teu satuju. Tuluy ngusir manehna. Manehna nyarita yang dirina teu pantas pikeun kuring. Manehna kikieuna kekaburan kabeh dilakukeun pikeun diri kuring. Manehna teh kabur bari ngabohongan kuring, ngaku gering bari sakarat. Tuluy manehna datang ka dieu jauh ti kabeh jalma, jauh ti sakabeh jalma nu dikenalna. Sabab manehna nyaho ieu mangrupa sandiwara, kuring bakal neangan manehna ka sakulibek dunya. Kuring nyuhunkeun Kang, irinan kuring asup. Sabab kuring mika cinta pisan ka dirina, cinta pisan ka manehna. Ramdan teh bari tengah ranjuk ge napasna ngabeberkeun bang balu hatena. Juru panonna geus beus ku Cipanon. Security anu kebenaran ngarti kana bahasa Sunda milu ngahalas ngadengi lalakon Ramdan. Manehna mukakeun panto pikeun Ramdan. Hatur nuhun pisan Kang. Ramdan asup ka jero kape, tuluy muru ka deukeut tempat nyanyi. Iis masih nyanyi sawaktu Ramdan neuteup antep hareupeunana. Panonna dipereumkeun bari katampo pipina geus cuuh ku Cimata. Antosan sakedap jungjunan, kalimah panungtung lagu anggeus dinyanyikeun, nyah lalaunan Iis teh beunta. Tapi asa dina pangimpian, sabab anu keur disawang teh jol aya di hareupeunana. Rasa sono anu nataku meh bae ngajurung Iis pikeun ngagabrug ka Ramdan. Dua pasang panon andrep patetep deui kawas munggaran patepung baheula. Teu aya kalimah anu kedal sabab gerentas hate geus cukup pikeun saling galentoran nyacapkeun ka sono batin. Tapi ras Iis inget kana jangjina manehna rek ngorbankeun dirina pikeun ngajauhan Ramdan. Iis gancang nangtung bari terus ngaleos muru kaluar. Manehna moal kuat lamun lila teuing nempo Ramdan. Ramdan ngajantang netep kursi tempat nyanyi Iis anu geus kosong. Hatena karasa beuki remuk tinu samemehna. Meh-mehan Ramdan kapiuhan harita ku sabab hatena geus ngaleuwihan batas kakuatanana. Cipanon murubut bedah henteu katahan. Ramdan ngarahuh kawas anu berat pisan. Bang baluh dina hatena asa kalah beuki nambahan.
Ramdan bari lungse ngalengkahkeun sukuna. Maksudna mah rek kaluar tina panto tukang, hatena teu kuat lamun kudu panggih deui jeung Iis. Lamun manehna make jalan ka panto hareup. Tapi ngadadak lengkahna gejed sabapi gelang leungeun katuhuna aya anu ngabetot. Ramdan malik lalaunan breh si horeng buah hatena anu ngahalang pikeun manehna ngalengkah teh. Panon anu cureleuk rambisak ku Cimata. Iis geus teu sanggup nuluykeun pangumbaraan cintana. Kitu oge Ramdan anu geus leuseuh di ayun ambing dina pangumbaraan cinta Iis. Dua panon patetep deui, daya kalimah anu kadal, tapi nyanyian batin ngagalindeng. Ukur kadenge jeung karasa kedua insan anu pakait pikir pacantel ka asih. Antosan sakedap jungjunan, nah kersa anjeun ngantosan jungjunan. Antosan sakedap ulah bade tega, antosan sakedap bae, antosan sakedap jungjunan. Dengan Ramdan dicekal pageuh kedua leungeun Iis, dideketkeun kana dada. Iis terus ngagabrug nangkep pageuh kana jungjunan hatena. Ku Ramdan ditangkep pageuh siga anu embung leupas deui. Rasa sono anu geus lila ngabeku teh kiwari nyurulung deui kahaneutan ku kanyaah anu lawas dianti-anti. Rasa cinta anu geus paeheun sabab dipendam jero sakitu lilana teh ayeuna kacurahkeun pinuh ku kamesraan dua insan. Daya kalimah anu mampu ngagambarkeun rasa bagjana Ramdan jeung Iis dina waktu harita. Akhir Februari 1887, 5 tahun disapak Ramdan papanggih deui jeung Iis. Kocapkeun di lembur Cijoho Kuningan. Ramdan keur ngobrol jeung Ambu Sulasri di teras sakola. Bari nyawang barudak awewe anu ayeuna mah geus bisa sakarola. Ambu, Ramdan rencanana bade muka sakola enggal di lembur tetanggi, cek Ramdan ka indungna. Kadang Ambu mah ngarasa sieun. Kumaha Asep tiasa ngawujudkeun naon harupa anu dicita-citakeun, cek Ambu Sulasti bari netep anak tunggalna. Hapanana Ambu pernah mematahkan Ramdan supaya kiat, teguh, sarta pantang menyerah. Walon Ramdan bari seuri ipis. Duanana nangtung dulu nyamperkeun ka lapangan poli anu aya di palataran sakola. Hiji budak awewe geulis umur 5 tahunan keur diajar nyerpen. Mama, cecah geuning mah, neng mah mau tiasa nyerpen cikana. Cek eta budak bari sorana masih rada cadel. Tapi halimpu nurun ka sora indungna. Ulah gampil nyerah neng. Sing pancek, sing kuat. Nyahareupeun sagala kasusah. Indungna eta budak cingogo bari neuteup kana panon anakna. Eta budak nyekal deui bolana tuluy nepak eta bola bisa ngaliwatan jaring si budak seri bunga. Ngagabrug ka Iis anu jadi indungna. Ramdan mah ukur seuri ipis ningali kalakuan anak jeung pamajikanana. Pamiarsa sadayana, dongeng pangumbaraan rengse dugi ka dieu. Tamat dina bagian ke-10 ieu pamiarsa. Aki minangki pangarang oge pandongengna. Ngaturkeun nuhun ka sadayana pamiarsa anu parantos satia manco satia ngadengkeun sarta ngarojong kana pedaran dongeng Aki. Oge nyuhunkeun dihapunten wirehna dina madarkeun dongeng eta nepi ngarang dongeng ieu. Masih seueur keneh kakirangan boh dina unak-unuk basana babaran kecapna sareng ngadugikeunana. Pamiarsa panginten sakitu nu tiasa kapihaturnya dongeng pangumbaraan teh mugi wae
Sasieun sabunjeureun atuh aya hikmah nu tiasa dicana ku tiasa ngahibur para mitra kaum dangu sadayana para mancowar salam dunya. Tepang dangu deui ke pamirsa di dongeng nu enggah urang selang heulanya ku dongeng silat. Hiji judul anu teu birek deui pangintennya Jawara Gunung. Gunung mana pamirsa seueur gunung teh nya? Gunung Burangrang. Orang pada renjing di bagian anu kahiji. Salam kasadayana mugi sadayana aya dina kabalujahan aya dina kasayan kelancaran sagala rupi urusan oge teu hilap pamirsa pidoana kasadayana oge atur nuhun nu teras ngadoakeun aki oge saling doakeun saling kakait pikir kakait batin sanaos barjeng patebih. Sakitu heula aki namit mungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca. Lepat ketang pamirsanya sanes sanca deui da tos rengse tamat.